Jalan-jalan sore, nyari cewek. Yang maghrib kieu jalan-jalan sore. Nyari cewek. Sudah digolep begini nyari cewek. Alah, sia. Jang dulah, pada kamar jang dulah. Hei. Apun, lumpat si Apun. Naon? Silakan saya jurig. Jurig naon? Aya jurig. Lumpat Apun si teh. Oh, jelema ieu nama sarionan. Teu jiga aing mah teu jelema luludeng. Awa kasieun aing jelema naludeng. Ku jurig sieun. Anjir. Aduh, aya jurig nyumput. Hei, eta naulu nama pas we. Pasieun ke jurig kumaha teh? Nah poek dunya teh geuning. Asa para roek dunya. Atau astajinga oke ya Bapak Hansip nggak aja ngumpulkan warga kumaha ngungkulan ieu jurig. Cip Cep. Adi kumpulkan warga-warga. Ayo nanti sapanukna pasang-pasangan tuh Cep dah. Hah? Pasangkan sapanukna. Heeh, perlu ya. Doa. Alah, yang lain ni asyari weh pisan dulu euy. Lejana di lemur urang teh aya ririwa cenah euy. Teuing kumaha da? Masyarakat aing percaya teu percaya deui teh euy. Kol nitir we deposita kol gitu. Oh, jurig ririwa teh le. Cep. Adieu. Cep. Allah. Allah. Meni gagah ke Bapak Hansip ya? Cep. Aya masalah berat sih Cep ya di lemur ya. Hah? Ada masalah berat di lembur Cep. Masalah naon ieu teh? Wih, masyarakat kucurut Cep aya nu ngawuran cenah kau ngasuhunan. Ayo dong, eta kitu abdi teh nanyakeun teh itu bener jurig teh aya? Apaan ku mangge keur diintei teh. Diintei. Diintei. Geus kapangi? Encan silkan Cep mang namut kekeran mun mah. Dek dikeker ti Emang ketepian. abdi tentara mah boga kekeran. Ush. Tak ada mah kieu mang. Kumpulkeun warga kumaha sangkan ngungkulan ieu jurig. Iya, siap mang bade Sok, wawar ka berobokan warga. kumang. Oh, kepada warga masyarakat. Masyarakat. Eta supados berkumpul engke di pos Hansip bade diayakeun kumpulan dina ngungkulan jurig anu nyeliwuri. Jadi engke di pos kumang dibagi-bagi ye. Kanggo ngayakeun Mang. Iya, siap. Lain di pos di dieu. Duh, asugan di pos di dieu bae gitu. Di dieu. Ngetesanes di pos tapi di dieu ye. Cep atuh Cep. Ieu hanas toana kumang di pengpetan bieu. Naon? Pon di pos bade di dieu kudu aya Di kata dieu, pon. di dieu geus di dieu. Tak kepada para warga upami tiasa mah di dieu ye. Upami nu gaduh sapidol sanak sapidol sareng kertas ke urang tangtoskeun. Yen urang bade ngepung atau napi. Mang. Iya siap. Bejakeun mau bekal tuh. Bisa lila rapatna. Ngalah liwat gitu Cep. Heeh, liwat bakal. Siap. Mang. Siap. Lamun bisa mah bakal nu ngareunah ulah nu teu Iya, beres. Siap. Kawarga saya Cep. Budak mah tong dibawa. Siap. Budakna tong dibawa buang dari weu siap. budak teh. Siap. Diusah. Sardina gede. Cep. Naon mang? Ku si laing we ngomongna Cep.
Lain mah ngamak lah teh. Lain sok manggis gep di kana mik jeung nyetrum jeung naon teh mik teh. Ih. Maka jeung nyetrum. Kamar ke masyarakat. Kade. Cuma ke arde itu sih jeung mik teh. Nyetrum. Jadi gitu kan para masyarakat ya upami tiasa mangarempel di dieu. Jadi senjata-senjata masing-masing. Sikap tamsir. Ya kangkang kelewang. Bedog sapotong eta mah canak. Jarum sapotong mah ulah keur naon. Tuh mah kangkang kelewang nu kari we. Amat. Saya bangga. Ya siap. Ya, oke, siap gitu, Mang. Iya, beres ah. Mang di payu di tukang diukna. Itu kumancep ya. Hah? Waktu ke berhadapan-hadapan pan ke orang diskusi ya. Lain mang rek di tukang di dia atau mang diharap diukna di dia? Diharap atuh. Di dia? Ya, di tukang atuh mending ge. Satu. Cep. Lan. Omatnya kudu tegas ya ka warga masyarakat. Anu kudu tegas mah Mang. Selaku keamanan abdi mah saksi. Pengpinan pan Cep teh. Ping lain peng. Aduh, siapa? Oke, Cep. Pangapunten Pak Haji neme kenging bewara tina toa masjid meninong toreng pisan eta teh toa teh dicana ka bumi Pak Haji simpen we di meja makan disadake nih eta nong toreng meja teh aya pengumuman nya eta pilih mah pilih calikan cep Mang ya Arep pemeton Mang gelo. Mito ama Mang gelo. Cemanya tua dibawa ke rumah ke meja makan. Kapan banyak yang maling, Cep? Si toana teh canak ieu. Atuh asa teu kudu di meja makan atuh. Nya teu dukat kumaha teh. Makanya aya sesa segala rupa. Da Mang Haji. Alhamdulillah tuh keningan. Lain Pak Haji kemana wae lami teu pendak sana abdi teh. Ya pan Pak Haji teh aya kan nuju gaduh program Pak Haji. Program naon Pak Haji? Pan sakedap deui teh bade Idul Adha. Idul Adha. Iya. Pak Haji teh kapan erek dagang berenang me wae mah. Oh, ayeuna teh Pak Haji teh dagang me. Teu acan. Da teu acan balanja, teu acan aya modal itu bade namutan. Namutan ka saha? Manawi we ka saha. Ieu kasih hansip atuh namut. Kulan? Kasih hansip namut. Mang Haji salila kenal sarang si Hansip eta sugan sakali we setengah we udud can pernah Mang bujang Mang itu kapamitohan can pernah mere Mang teh di mana rin cepet di mana rin Mang itu naon di mana rin cep soran atuh diulah jeung sarua jeung jaji itu Mang iya dong cep naon lamun Mang merean udud kami toha atuh kempes mun kantong teh Mang teh kumaha atuh si pacar mah kaparaban beureun. Ih. Kitu Cep. Mang mah pedit ka pemitohan teh. Ari Mang sari-saka dieu. Kulan Cep ka Pak Haji. Ya, ka sada ya tuh. Biasa we. Ari tuang putri ke mana? Aya di Pungker. Ngiring wae eta mah Cep. Nuju diajar eta diajar lakukan lagu-lagu dangdut Cep teh. Oh, ini teh. Oh, saya tuh. Sabia teh genderaan. Nyi, Elis. Kadi Elis. Aduh. Kangjeng Rama. Abdi teh bade dicana ka mana meni dicana ka kalentengan jeung magrib jeung naon. Mun kabina-bina teuing apa mani? Jaba magrib jaba naon. Ikutang oke pekat tinggal ikan abdi teh meni kabina-bina jeung rurusuhan pisan ari apa mah karek apa salagu krokek teh meni krokek toa teh geuning nya toa teh meni dicacanakan na meja makan karek ngahuap ngong meni asa riweuh hayu atuh apa uih deui kalielir bade naon ieu teh demi aya pangumuman ieu teh meni aya pangumuman nepi ka sieuneun calik atuh calik deng iki ning aya Kang Cep
Kumaha neng? Cedah apa? Cedah, iya teh cedah teh ya. Eta tadi pangumuman menepi ka keueungan cenah pajarkeun teh di dieu teh mangkajang seuririwa. Ririwa. Riwa. Angcep. Nya, mangga caligela teh cedah caligela. Siapa atuh ieu pacar? Kang Ajang Kang. Meni kangen banget. Ih, kamu kangen banget. Cep. Nya cek manggenya. Kangen banget teh nojik. Naon teh? Eta bako diangeun. Coba banget jaga angeun. Bako diangeun. Ya, lain mang kangen banget lain bako diangeun. Maksudnya? Ya. Duh aing hese ngobrol si Najib ya. Kangen banget lain bako diangeun. Lain marukna bako banget beneran. Kangen pisan maksudnya teh. Lain Cep mang tapi ka ngelel atuh Cep. Ngelel kumaha? Ai sugan teh sop. Eta ternyata kangen banget. Cep. Kangen banget. Jadi bako di kuah nganggo kuah teh. Geus dibahas wae atuh. Aduh. Kieu Pak Haji. Kumaha Cep? Urang di haturanna linggih ku abdi ayeuna ieu. Oh. Ngatos. Aya hal nu balik dugikeun ka Pak Haji. Saya pisan bawa haji kita tos nampi edaran. Sareng kaneng oge. Sumuhun aku hari abi mah kumaha Pak. Tak gitu Pancip. Kumaha Pak. Neng. Hoi. Dong kumaha atuh. Aduh. Iya, apa sebagai selaku petugas? Mungkin ini pasien tugas anu rada saya. Pak Haji kumaha kiritan gendana Pak Haji ieu? Hari Pak Haji mah ngistrenan. Pak Haji kumaha Pak Haji? What? Macet. Lagi gua ada geber juga nggak ingin. Iya ya Pak Haji. Duh, Cep. Hei. Naon? Aun atuh ari tadi pas siap berbicara atuh. Oke heula atuh. Siap. So. Tak kitu Neng. Kieu Pak Haji ye. Purwa di haturanna linggih teh wireh di urang teh aya ririwa bejana jurig. Aya jurig anu ngaririwaan. Gentayangan. Ngartos Pak Haji. Tah abdi teh bade nyungkeun saran ka Pak Haji salaku sepuh nu parantos ka sepuh ku pangaweruh ka asa ku pangabisa ka patri ku pangarti. Tah kinten-kintenna ayeuna ngalajurig geura kumaha Pak Haji? Ari dina pelajaran eta mah waktos Pak Haji masantren teh aya pelajaranana. Pelajaran ngalajurig. Ngalajurig teh. Ngala naon atuh? Pemburu mayat segala rupa. Upami ngala alpukat, ngala buah, ngala duwegan Pak Haji mah tapis. Upami ngalajurig mah aduh, Cep. Oh jadi teh apa Pak Haji mah? Teu apa. Nah, kayak keamanan mah kudu apa? Cik, ieu mah keamanan. Menumutkeun keamanan kumaha cara katangtuan pikeun ngalajurig. Sep, krep. Oke, Cep. Begini. Dina buku strategi Cep ya. Strategi langsung terges. Ditangtoskeun. Jurig mah paling sieunan ku sapu nyere. Ku sapu nyere? Ku sapu nyere. Laras si Pak Haji. Itu geningan. Apa sih eta mukana sapu nyere munyan? Terus kumaha? Jangan sih. Aduh. Cep. Kak mangun jebut ujang. Ujang. Jadi si jurig mah ku sapu nyereng, ke sapu nyere teh kada dipecut-pecut, diunggal gang. Terus? Nanging di dia teh kedah aya hiji wanita atau perempuan yang harus telanjang bulat. Oh jadi kudu dibuligir. Kapan jurig mah sieuna kudu dibuligir. Sok. Oh jadi kudu dibuligir teh. Jadi memawa eta anu disebut sapu nyere dipecut-pecut. Sapu nyere dipecut-pecut. Jurig teh nyingkir, setan nyingkir. Tah ayeuna saha anu kudu dibuligirna tuh? Ari nu kudu dibuligiran mah teh aya deui Cep margita aya nu ridun dibuligir mah Iwati si pacar. Saha? Ai wayahna ditugaskeun ku papap dia untuk berjuang demi daerah supados daerah ieu janten aman. Engke nyai diteran yang bulet nyanyanak nyere pecut-pecut ka unggal buruan. Tah kitu Pak Haji. Nyai kumaha Ridho nyai? Kesekedap.
Kadi anjing. Naon Pak Haji? Nah teh ngamak Pak Haji teh naon teh? Anak aing mah kecung kudu ditaranyang bulat. Engke teh sia meureunan nutur-nutur. Anak aing teh ti tukang keur lelempang teh desebit we ku sia teh meureun set. Anak aing tuh kacelok-kacelokan. Sia teh angsipna naon sia teh anjing. Pantes Pak Haji. Tos Pak Haji, ulah unjang anjing Pak Haji, tos unjang anjing Pak Haji. Cep, eta norma tapi ka kitu. Ayeuna mah kieu we, Pak Haji. Abdi mah ieu mah tanya ka jenisna dae, keun di buligiran. Geus segedap. Neng, apa? Eta ku si hangsip neng terek di buligiran cenah mamawa nyere tilu cenah dibeli diuntunkeun. Terus dipecut-pecut ka unggal gang. Jadi abdi teh kudu kumaha? Kudu ditaranyang buleud. Merenang katingali merenang abdi teh kudu mamake cangcuter wungkul. Cangcuter. Gila. Menika bina-bina teuing tapi teu naon asal dikawal. Kusaha dikawalna? Kusingkang kawal nama kusingkang. Tenang akang mama spray nyi. Akang mah spray tenang. Kenaon spray? Di pindingan tuh cep. Nanaha ieu. Hei. Ari silaing awewe nanahawan euy. Mangke jeung ditaranyang buleud atoh. Teu mah jeung senyum segala. Da hariwang Pak Haji mah. Kade maneh teh geus gede dewasa eukeur. Mangke yang diteran jangan ingin seperti ingin. Mangke jeung cangcuter. Lain mah teu cangcuter sia teh. Kolor terwen Pak Haji pake. Ngarah buni. Sia teh hariwang. Kabina-bina teh. Kumaha tugas kita? Wir Pendra. Barang kiwari nuju riweuh kayaanana masyarakat bubar katawuran margi parantos jam 7 peuting. Margi biasana ieu jurig teh acrok-acrokanana teh jam 7 peuting. Atuh sadayana para masyarakat birat umpat sakalompat lampet ningkahan ieu jurig. Aya jurig batur jurig. Aya naon? Aduh. Aya naon? Cep, aduh. Cep. Aduh. Bos. Cep. Allahu Akbar. Cep. Pak Haji, alo cilaka ampun ya biarlah. Pak Haji. Cik da Pak Haji mah kolot atuh. Pak Haji jampean. Kesekedap dang daring manuk dang daring entrep dina tangkal huni. Nyaring jurig nyaring tong cicing wae dina buni. Nyaring. Hei, jurig anu kusip kuring dipihormat. Upamami tiasa ngulah nyingsing yang sieunan ka kaum wanita ka kaum manusia ulah umat dang daring. Eta tuh Pak Haji paling cicing wae atuh. Saya soak Pak Haji. Pak Haji. Aya jurig sararieu dieu kumaha teh? Soak abdi. Soak kumaha teh Pak Haji? Teuing atuh ieu kudu kumaha? Dang daring manuk dang daring. Cep. Ya. Pancep mah ieu raket ieu cep mah. Heeh. Cik nyungkeun eta kanggo panyinglar. Nya. Encep hanyat ka sawarga Manloka. Kayang otipati cik dan cep mah deuheus lah. Pak Haji ini Bapak Semar bawa ka di Bapak Semar. Naon jang? Ulu. Paingan warga-warga pada lumpat ieu. Keun tenang jang. Ulit waru angen daru senengul. Hihihi. Jang, Cep. tunggu bawa dewek aja. Cep. Bapak aing teu mati curiga naon? Curiga ieu. Cik satu. Curiga ieu mah ieu.
Urang ngajar lain jurig bener siapa jelema sanya. Nabi nanti sete. Ala kana careha. Nabi nanti saya jurig na hau nying sienan warga. Udah ha. Halik cep. Tuman sia teh geuningan aduh. Tep, tenang. Tinggal mang. Hiji, dua, cep, tuman iya, bagus cep lah tuman we. Astagfirullahaladzim. Cep, mending kena usum rambutan daripada usum jurig. Nah, jadi Pak Haji nu ketempuhan, Pak Haji dicentang hangsip, Cep. lain centang teka haja eta mah. Tuh masih Iya mah kudu di iya mang cici mang eta mah lain jurig mang buka mang. Tuh buka. Hei. Siatik astagfirullahaladzim. Cetak dinya centang. Aduh Allah. Aduh ampun karek sekali mau motor nage. Tapi wah, bangsat motor bangsat sia teh geuningan. Bangsat nyamar jadi jurig sia. Aduh padahal anu nanya bangsat sia teh. Aslina abdi mah karek hiji. Wah, iya mah yakin bangsat motor ieu mah. Karek hiji. Iya nutupan banget ku sawe teh nu kieu ye. Tuh geus rupa-rupa nya baji. Cing horeng itu bangsat motor. Modus goblok. Bawa jeep. Aduh, Cep, alah, parayat Pak, tong di Borogon Pak, layan di lengan, aduh, lengan nikel, alah, aduh. Pajib bawa pajib bangsat motor itu buka di desa, buka jeep, buka di desa. Ayo siap, tuman sih teh, hello, bangsat masa, aduh, alah. Aman aya nama tapi ieu gara-gara bangsat eueuh deui Pak Haji kudu hanyat ka sawarga Maniloka. Rek laporan ka Otipati yen di lemur ieu teh geus mimiti loba begal supados Otipati nurutkeun para dewa-dewa di sadayana. Keun widadari mah ku Pak Haji we ditungguan. Dang daring manuk dang daring sampurasun. Haji rek kaleungit. Kaleungit heula siapa ka sawarga Maniloka ieu hanyat heula nya. Rek hanyat ya sampurasun pada dirina diri sampurasun pada dirina tuh keningan Cep tunggu ngawas-was Cep sampurasun pada dirina diri sampurasuna ayo lering dengan bangsat wis kasawarga heula pipilueun hanyat ya tuh hade lain jalmi samane anu hanyat kasawarga nuturkeun ka Pak Haji lain nuturkeun Pak Haji teh leungit-leungit ka tempo oh acan engke we atuh di pipirnya leungitna mah kayak ka pipir